Si emak euy. Mak, karena untuk palak-palak gitu. Karesep buku ieu teh keur nempukeun angin we suar seor ka kulon ka wetan. Tempokeun angin. Ah kitu angin beunang ditempokeun, Mak. Ah bukti nama tatangkalan we ka wetan ka kulon kitu eta mah atuh mawa teko. Lah, batak dijual we kata boga duit, sugan we anu meulina tuh. Siga tuh nempo tekona. Naon tuh ieu? Kudu sabaraha seg. Alus eta mah tekona, teko karuhun. Lah, urang masuk menta we 250 bisi mah hayang teko mah. 250 nya sih ieu mah teko buhun langka. Heeh, mah teko buhun sok. Wanita eta di duitan ku mak. Lah, 100 mah arek we di pikiran. Dibikeun. Ah, maknya nang 100 mah mak teko buhun kieu, sakitu alus. Lah 100 we nya, mun 100 mah arek tah aya duitna 100 ya. Lah, ulah tuh 100 geus lah kieu. Tuker tambah we sok jeung naon? Jeung naonnya? Oh, aya tambahna mah heueuh, heueuh. Heeh, sok we tambahna jeung naon lah ditarima ieu tambahna mah. Panglima, Panglima. Aya naon, Mak? Sok diuk heula Ken. Naon sih, Mak? Nah, naon ngageron si Panglima mak? Lah, cicing maneh mah padu jadi we atuh. Oh, heeh sok atuh. Aya naon sih, Mak? Yeuh, kieu. Emak teh hayang meuli teko buhun, hargana 250, tapi emak kakara boga duit 100. Yeuh, ayeuna mah maneh yang tambahna. Milu we jeung Mang Ugi heula. Deng atuh, Mak, mun ditu kira-kira pisan urang ditukar tambahkeun jeung teko. Deng, wayahna we atuh jang. Kapan emak teh ieu ya yang teko buhun ditinggal Majapahit. Lah, Mama, sok aneh-aneh wae aya kahayang teh. Sok atuh jadi moal geuning kalau kang ngadorongeng kieu. Heeh, jadi ieu ya. Ieu duitna. Tah, kitu atuh, ada tambahna mana? Tah, tambah nama ieu ya. Panglima. Jeung bawa ka ditu. Oh, atuh hayu Panglima milu. Mang. Naon? Yo, si komandan mah, mun ditu kira-kiranya tuker tambahkeun urang jeung teko. Oh, ini uyuhan isu mah tunggu makam itu kan ganda. Komandan teh.